dua mustok ini ibarat curug ujung jari tengah wa fajaro bainahuma syai'an anu direnggang. Jadi hadirin rahimakumullah, ieu budak yatim, ieu kaum duafa ditontonkeun sana jadi tontonan, dipanggungkeun sana jadi panggung, tapi ngakuin dieling ka urang sadayana. Urang kudu loba syukuran ka Allah Rabbul Alamin dina babagi urang kana rezeki ka arah-arah. Teu aya manusia anu dipika cinta ka Allah Rabbul Alamin diwati yuhibu fuqara wal masakin atawa mencintai jalma anak-anak yatim. Eta ajaran agama urang, ajaran tauhid urang sadayana. Ieu kawali, ieu jadi bukti, ati anu suci ngajadikeun bukti yen urang sadayana guyuh dinamika nyaah dieunkeun ka jalma-jalma yatim kedua. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin ngaridoan ngarahmatan ka urang sadayana, wabil khusus ka warga dusun Kawali tembongkeun kasih dikanyaah jalma-jalma alim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tangguh anak yatim, bujang dipasih dengan bujang, ngaten. Ibu, Bapak, ini jadi panggil urang. Ayah beliau anak yatim, ayah beliau kaum duafa, ayah ini acara wang bagi rezeki. Biasa ibu nonton di kegiatan sosialnya. Kalau sukunya lihat, pasti gak dulu bapak, pasti gak dulu ibu, pasti ayah mama, ayah bilang, ayah sekolah, kudu jualan gula, ayah udahan, kudu ayah memberi, paling itu ayah bapak, ayah emak, masa cingkuli. Saya cuma dengan emak, saya cuma dengan bapak, saya tidak bisa dapat sakit kalau jadi kolot. Ayeuna pun ramah saya pun biar pupus. Biasa himpun doa, ibu bapak, cimak kanggo urang. Sama ibu ayeuna, bapak ayeuna ujang neng gaduh sepuh di bumi. Bagjakeun ku hidup sadaya. Munjung mah kudu ka indung, ujang mah kudu ka bapak. Sekaterangan ridhonya Allah, ayah dina ridhonya kedua kolot. Karena Allah, ayah tidak berjalan dua kolot bulan. Bukan salah keluarga, lobaan mana yang cerikan kan jadi kolot atau ngebacakan kan jadi kolot. Ibu bapak sadayana anu ayeuna gaduh kana rama, anu ayeuna gaduh kana biang cikawa rawatan ibu bapak kita sing dipikanya kasih ibu dipikanya aku kolot mandi cewetik di mandian dahar cewetik di berekan dahar di buatan sekolah di jajanan lebikan nikahkan aina kalau bilang gestan padaya untuk upaya gestuknya sebenarnya kasuara tega ulang kebilakan kadu jadi kolot tega ulang yang dibilakan kadu jadi itu
tega nyebutkan jadi bapak kesangna bapak jadi ketimuran kesangna ibu jadi tanah kandang orang ujang bukasih sing bager ujang kalian sing bager sing sanaus naing pasti gaduh lama sing sanaus naing pasti gaduh pulbian insya Allah ayah di bimbingan bulan sadayana bulan Sunda ada bimbingan anu paduli kangen buat gaduh cita-cita cibubu insya Allah isuk pakai to anjen ayana bisa pirakan isuk pakai to anjen bisa jadi kepala desa isuk pakai to anjen bisa jadi camat isuk pakai to anjen bisa jadi bupati isuk pakai to anjen bisa jadi menteri isuk pakai to anjen bisa jadi presiden tidak akan gua udah tidak akan gua abah hampura insuk hampura terjadilah maaf hampura kaulah hampura saya dari kegiatan singkuing menjadi anak menjadi kunci singkuan bujung insya Allah ayo barengan kurang buyuk kurang barengan bantuan anak yatim kurang barengan peduli ke orang tua maka pastikan bercinta atas dipasihkan sok mangga dipasihkan mak kapuntennya dia tandanya tali kasih kadang ketika awang berbagi rezeki ketika awang buyuk aduh tong ketinggalan serana aduh ini talikannya mudah-mudahan bisa kanggo kumbah saya dibintan yang udah sampingnya si Selos peninggalan di usia rezeki biasa kan dengan sekolah atas bangga kaputannya kapang kerja kapang abah seperti dia sayang bangga saat sadayana ibu bapak sing nitip jagaan ma bapak jangan jagaan ma bapak sadayana jagaan kalau kurang banyak Dede dari nyai Dede dari dari mah Hampura-hampuri punya pirang-pirang segala hal Sapa budaya Indonesia budaya jaipongan budaya Indonesia dina pakaian tapi budaya pisi-pisi asli asal apa pada kaya sama